bari ngawawancara teh kanggo tugas bahasa Sunda. Pokoknya Nanyaan kegiatan teh salami lockdown. Perkara anu kahiji mulai di tanggal sabaraha teh ngalaksanakeun lockdown teh. mulai di tanggal 20 Maret 2020. Terus kusababna teh ngalaksanakeun lockdown teh. Kusabab patuh menaati peraturan pemerintah supados menjaga jarak sementara. Terus kegiatan wae nu kudu dilakonan salami lockdown ieu teh. Alhamdulillah kakang kakang mah nuju resep masak-masakan saperti masak Sunda atau nanti bakso kuah kanggo kulawarga di rumah. Salian ti resep masak-masak, kegiatan naon deui nu kudu dilakonan salami lockdown ieu teh? Biasanya mah kita sok membersihan ini misalkan jauh tina panjang. Babarsih nu kumaha nu biasa teteh lakonan anu bisa ngajauhan tina panyakit teh. Biasanya enggak saya membersihkan bangunan ini ngepel sasapu sareng bersihin buat mandi. Upami kitu hatur nuhun tos ningali waktu teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.